Midang deui medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia prawira anu maluruh kaayaan si Konceleng kedah adu hareupan sareng Burdah nalika prawira nuju leson nuju istirahat di salah sahiji warung. Urang lajengkeun si Konceleng wadal karenceng karya Bagus Raspati. Wargi Dahlia Burdah bener-bener muntab panas hatena. Ceuk pikirna prawira kudu dibere pangwarah sabab pikeun salembur eta mah eueuh anu teu sieuneun ku manehna. Jorelat cileung Burdah luncat muru ka tempat anu lega. Clegedeg pancuh nangtung bari terus ngegero ka prawira. Prawira, ajo silaing ka dieu. Silaing lamun memang bener wadi ka dewek sia kurang ajar. Diwajak sia ku dewek ya. Baju ka dia. Prawira ngan ukur seri leutik. Terus lempang tenang nakranan. Nyampeurkeun ka lebah Burdah. Atuh nu sajana nu araya keneh di dinya kawilang karageteun. Terus pada ngarupat prawira malah maining oge milu ngomong ka sakur anu aya di warungna. Aduh. Kunaon atuh eta lalaki ngora kasep teh bet wawanianan ngalayan si naon ngalayanan si Burdah geus puguh si Burdah mah embung kalini ku batur. Iya kalah kadilayanan sikap jeung caritaanana. Pira aku teh moal aya nu misah kitu jang ya. Ih geus kon be antep kon main deng. Misah si Burdah rek gelut mah kalah ka urang anu kabalerang ke kalah kamalikan ka urang anu misahna buat kawas untuk apal bae kana adatna si Burdah eta teh kitu deui nya aing mah ngan eta bebet kuanian ngalawan si Burdah. Oh mana gitu oge moronan boga pangarti mah kan urang lalajoanan lah sanu bakal kasoran kon we antep kon. Kabehanana musirkeun paneuteup ka dua jirim anu geus adu hareupan di lahan tempat anu lega. Burdah muncareng ka prawira terus nyarita. Prawira, dewek geus moal mere diampun deuleu ka jalma anyar pinanggu anu kumawa ningaina.
Jalma anyar pinangge anu geus kahina dewek ya jeung hampas ka dewek. Si laing kudu pasrah kana nasib deuleu. Bongan si laing sorangan anu geus kumawani ka dewek. Sabenerna mati balik eta caritaan teh Kang Burda. Sakuduna mah kuring anu ngomong kitu teh. Sabab anjeun nu ngahampas jeung ngahina ka Kang Konceleng guru kuring. Bontong loba ngomong sia. Dewek lain rek heureuyan deuleu. Cabut sia pangarang teh Prawira. Ceuk Burda bari mesat bedogna. Trek serepet guriap. Prawira mesem bari terus nembalan. Kuring memang teboga pakarang seukeut lur. Kan ieu we sapasang leungeun kuring jeung sapasang suku kuring. Mangrupa pakarang andalan kuring. Pakarang anu teu bisa diandelkeun ka seuketanana. Tapi lumayan we pikeun ngababuk kana punduk jalma anu sombong mah. Burda memang geus teu bisa nahan deui getaran amarahna. Harita terus ngawangun pasangan. Srong gurilap. Modar sia made teh Prawira. Pantra ngasup deui bedog dewek kana sarangkana. Umpama acan nginum getih lawan sia. Sok atuh geura sidang nginum getih kuring eta bedog teh lur. Karunya geus tuhureun meureunana hayangeun nginum, hayang nginum getih eta bedog teh. Prawira bangun anu ngahaja nangtang hayang geura ditarajang. Hade sia Prawira. Kojor deuleu. Jorela, cium. Sebuput, gurilaput, kiu, gurilaput. Bedog dina leungeun katuhu Burda gugurilapan mueuh matak paur ningalina. Ngaran atau ngarah kana anggota badan lawan. Tapi kejadian saterusna mueuh matak ngaranju kaget. Boh pikeun Burda nya kitu deui anu ngabadunganana. Sabab jirim Prawira anu ngajorelat puncak ka gigireun badan lawan. Jorelat. Cileng, calegedeg, siu, kiu, gelap, los. Burda anu cingkrak uncat ka gigir nyingkaan panarajang belasan Prawira nu angin samberan teunggelanana ngandung hawa anu panas. Srau, gurilap. Burda malangkeun di bedog anu dicekel dina leungeunna, dipalangkeun dina luhureun dadana, dina wangun pasanganana. Teu seukeut kalebah Prawira bari ngomong jero hatena. Dedelah. Ieu mangkluk anu ngaran si Prawira teh bisa dianggap enteng geuningan pangartina. Kacepatan gerakna mampu nyingkahan bedog aing. Era upama teh mah aing nepikeun ka teu mampu merenan jiwa si Prawira. Mangka ding loba anu ningalikeun ieu teh. Ayeuna waktuna aing nemongkeun diri, nemongkeun pangarti aing ieu mah. Burda boga anggapan dirina bakal mampu merenan jiwa lawan. Sedengkeun kaayaan Prawira tetep tenang. Sanggeusna dirina nyangking ilmu Braja Geni jeung Braja Bayu. Prawira boga katenangan dina sikep mangsa nying hareupan lawan anu kumaha bae. Bari ngagero handaruan, Burda maju deui narajang. Bedogna jelas lebih cepat batan tadi. Sarta tenaga lapisan dipuseurkeun kana sapasang leungeunna. Lain ngan ukur bedogna wungkul anu jadi sasaranana. Tapi oge suku jeung leungeun kencana ngalakukeun gerak panarajang susulan. Daya panarajang Burda saliwat mapugube matak paur. Tapi pikeun Prawira anu ngagunakeun jurus-jurus tina ilmu Braja Geni jeung Braja Bayu teu kudu make saber hate pikeun nying hareupanana. Panarajang Burda teu mampu ngimbangan karena kecepatan gerak lawan, ngajadikeun sumberna atau samberan bedogna dina leungeunna teu bisa keuna kana sasaran. Samalah mah dirina anu kudu mundur jeung jingkrak sababaraha kali lantaran panarajang balesan tina anu jadi lawan. Sakur anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung mueuh jadi pada melohok mata si meuteun. Teu nyangka upama Prawira baris mampu ngimbangan kana panarajang Burda jago eta pilemburan. Dina hiji kesempatan anu hade.
Teburung prawira bisa ngasupkeun panarajang balasanana. Ngajadikan Burdah kudu ngadaligdeug mundur ka tukang lantaran dada jeung iga burungna kagedor ku peureuh prawira. Tuak jebrot, dus, habak, dus. Daligdeug, jerigeug. Burdah mundur sababaraha lengkah ka tukang, terus mancuhkeun deui tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Srong, gulap. Jadah deh. Tenggelan si prawira bet panas teu beda ti seuneu. Boga ilmu nanaon ta jelema teh. Aduh, bahaya ya wiwirang. Lamun aing nepikeun ka jadi pacundang deh. Bener-bener era pikeun diri aing kalah kumaha oge. Diri aing kudu menang. Diri aing kudu unggul ieu mah. Burdah hatena bagi penasaran. Sabab lain bae panarajangna teu keuna kana sasaran, malah sabalikna dirina nu kabeunangan ku panarajang lawan. Hai, prawira. Ulah nyalahkeun dewek euy. Upama dina poe ieu beuheung si laing ngagelenceng ku dewek. Urang teruskeun deui ieu lumakuna tarung sia nepikeun kaayaan nu robot. Dina poe ieu sia. Rasakeun sia. Kuring tita tadi oge hayang kabeunangan puguh ku panarajang lawan teh. Ih geuningan. Tetela eta bet teu keuna bae kana sasaran panarajang teh. Nah kunaon bisa kitunya? Eta mah sigana salah bedogra. Beureunan bedogna teh sudah lelah eta teh lur. Sudah sangat letih eta bedognya. Burdah bener-bener muncak amarahna. Geus poho dikacape, harita ngagero deui handaruan maju narajang ka prawira. Kia! Modar sia. Bedog dina leungeun Burdah lir upama kikitiran. Bedog siga anu sababaraha hiji dibantu ku gempuran tajongan suku jeung tonjokan leungeun kencana. Kawilang tata gerak panarajang anu leuwih hebat batan tadi. Tapi prawira dina gerak ilmu beraja bayu sarta dibarengan ku ilmu beraja geni mangrupa lawan anu berat pikeun Burdah. Sanajan manehna nguras tanaga jeung pangabisana, prawira tetep aya dina pihak anu menang angin. Dina hiji kasempatan anu tadi sangka-sangka ngajadikeun Burdah ngabangkieung mundur ka tukang, malah bedog dina cekelanan oge ngacleng cukup daeuh. Duak, jebrot, jeruet, das, lak, celeng. Duak, jebrot, jekuk, jeruet, duak, jebrot. Habak, jebrot. Bangkieung gedebut. Burdah rubuh ngababengkang dina lemah. Kalayan karep mah hayang buru-buru deui hudang, tapi teu bisa. Karasa sakujur awakna panas selir upama direrab ku seuneu. Burdah humaregung nahan ka nyeri. Kejadian anu karanapan dina waktu harita lir upama dina alam pangimpian. Manehna ngaranapan kanyataan meunang wiwirang di kolong catang, nya gede nya panjang. Prawira masih kene pancuh dina tangtunganana. Neuteep seukeut ka Burdah bari terus nyarita. Kuring taya niatan pikeun binasa ka sasama Kang Burdah. Hampura upama ayeuna kuring geus ngalakukeun tindakan kieu lantaran kuring ngabela diri, eungan upama kuring ayeuna niat binasa, gampang lir upama ngabalikeun ieu dampaleungeun kuring. Ayeuna kuringan ukur hayang nanyakeun di mana sumberna beja ngeunaan guru kuring Kang Konceleng anu rek dijieun parepeh ku pihak gorombolan dawu karenceng. Burdah leungit ayeuna mah kasombongan jeung kagaranganana. Manehna jadi sadar sapinuhna. Upama prawira memang jalma anu kejem jeung telenges,
tematak susah mangsa mergasa namatkeun riwayat hirupna. Aduh, hampura uring Prawira. Beja ngenaan nubia diomongkeun teh. Sumberna di anggota Dawu Karencing eta teh. Aduh. Kang Burdah bisa menang beja ti pihak gorombolan Dawu Karencing geuningan. Aduh, eta teh maling denge we Akang teh. 2 minggu ka tukang aya 2 anggota Dawu Karencing anu kabeneran keur leureuh. Tepati jauh di lemur. Ku Akang diintip obrolanana. Eta 2 jalma teh keur nyalidik neangan si Konceleng pikeun dijadikeun parepeh di Pasir Karencing. Luyu jeung parentahna Ki Gobong Dawuk. Tapi tadi isuk-isuk kene Akang kabeneran deui panggih jeung 3 anggota Dawu Karencing. Akang teh maling denge deui cenah masih Konceleng geus disangkalak gitu bisa. Oh ya Prawira. Prawira jadi inget karena kejadian waktu dirina yang hareupan 2 jalma asing anu keukeuh rek nyangkalak jeung mawa si Konceleng ka Pasir Karencing teh. Jelas lamun kitu mah. Nuhun Kang Burdah kana kateranganana. Hampura upama kuring geus ngalakukeun tindakan ngarubuhkeun Kang Burdah. Bungan Kang Burdah sorangan anu ngajak ribut. Aduh. Akang oge hampura, ya lumasa. Aduh, lumasa salah. Burdah teu wanian deui jumago ayeuna mah. Geus kitu mah Prawira terus mayar heula urut dahar. Maining kekepehan tadi nama mung dibayar. Tapi ku Prawira keukeuh dipaksa. Nu saterusna Prawira neruskeun lampah. Tekadna geus gilig nyata nyilidik ka Pasir Karencing. Burdah bari jeung jajari jegan terus lunta ninggalkeun eta patempatan. Beungeutna beureum, lain beureum ambak, tapi beureum lantaran ku rasa wirang dumeh dirina jadi pacundang. Maining merhatikeun ka jirim Prawira anu lempang beuki jauh. Ngareret ka jalema anu masih kena araraya di dinya terus nyarita. Nyaan tadi sangka eta anu ngaran Prawira teh lah jagoan geuningan Ujang. Jago urang si Burdah ka jadi pacundang kitu. Ari hoak mah eta teh siga nu nya. Tapi geuningan kalaka ngababengkang. Tapi kuring mah dapati kaget hoing mah. Sabab eta Prawira teh muridna si Konceleng jago anu memang luar biasa. Luar biasa. Itu. Tah nya mah oge kungsi ya ngadengi ngaran si Konceleng teh. Cenah mah kabilang jalma anu luar biasa teh Ujang. Eta be kekuatan kompeni walana bisa dilumpuhkeun cek beja mah. Iya, memang bener eta beja deh mah. Tadi Burdah sombong geuningan terus terang kuring oge teu panuju ku si kepenanu asa aing pang jagona. Ai pete. Moyodok nu ngarecadas. Panuju lah kana hatena oge kuring mah. Ke kamana? Ai tadi teh ngaleos nanya. Mah oge panuju pisan Ujang. Atuh da lamun pareng ngopi jeung dahar di warung teh, mana teuing make sok mayar. Siga dahar jeung ngopi di imahan indungna be si ontohot teh. Dah puas kana hatena oge ya. Kan we hitung-hitung pangwarah. Ngan eta mama meni ku teu sangka teh nya Prawira keur ngora keneh teh kasep jeung hebat teh elmuna. Ngapadog si Burdah anu sakitu matak palaurna teh beuteung bisa kona kana sasaran geuningan. Gitu na lantaran Prawira memang leuwih jago batan si Burdah mah.
Untung sakit oke Prawira mah lain jelema anu kajem telenges kaya sama. Da cacakan lamun jelema telenges masih budak teh geus dihantam beureun geus ngaran wah mama. Nya bener teh omongan teh Ujang bener. Mah nyaan. Keur kasep teh gagah jeung jagoan. Hanya akal. Mak mah Randa nate Randa veteran doi. Lamun segerandang ora mah di dekotan meureun ku emak teh. Bakal dituturkeun ka mana initna. Pasti Prawira teh kapeng-peongan megeran ku emak mah gorai. Mak teh atuh wanita idaman para pria. Ya. Ieu mah aya keneh kitu nanti nya euy. Merengseng keneh. Geus borang teuing ieu mah. Pamit heula rek nuluykeun gawe di kebon. Nya atuh sok Ujang ka itu Tuh geus teu katingali geuningan ka mana Prawira teh nya ngaleosna. Tuh leungit lebah pengkolan sigeuna mah. Pada mah teh rek dadah heula tadi nama. Kasih kasep teh. Ma ining terus beberes urut daharna. Nu araya keneh di dinya oge terus malayar urut dahar jeung ngopina. Sanggeusna ngobrolkeun ngeunaan kajadian anu lumangsung tadi. Di mana jago eta lemur anu ngaran Burdah kudu ngaranapan wiwirang di kolong catangnya gereja panjang. Dirina jadi pacundang ku Prawira muridna si Konsleng. Wargi Dahlia caturkeun Prawira. Harita terus lempang, tekadna geus buleud sanajan naon bae anu bakal disinghareupan. Dirina kudu datang ka Pasir Karenceng pikeun ngayakinkeun ngeunaan bener henteu nu jadi guruna aya di Pasir Karenceng jadi tawanan turek dijadikeun parepeh ku Ki Gobong Dawu. Keur anteng Prawira lumampah malah geus rek ngambah deui ka lembur anu sejen. Ngadadag ngarandeg lengkah suku Prawira. Sabab katingali di hareupeunana aya wanoja nu diudag-udag ku lalaki kolot anu bari ngabar bedog. Eta wanoja teh jurat-jerit minta tulung, bari lumpat totolonjongan. Bajuna saroek, buukna ngarumbay awut-awutan. Ya rek lumpat kepada sia teh nuning. Mending kena nurut kana kahayang dewek sia atawa mending kena disiksa sia nuning rek kamada sia. Ceuk lalaki kolot anu ngudag ti tukangeun si wanoja. Jarakna beuki deukeut ka si wanoja anu mimiti leuseuh beakeun tanaga. Waktu tepi ka hareupeun Prawira, si wanoja teh langsung bae nyekelan leungeun Prawira bari nyumputkeun awakna di tukangeun Prawira. Lalaki kolot anu keur ngudag teh ngarandeg lengkahna. Sedengkeun si wanoja ngomong dumareuda bari ngahegak. Tolongan abdi rek disiksa. Abdi rek dipaehan. Tolongan abdi Kang. Tolongan abdi. Tolongan. Tenang heula Nyai. Aya naon ieu teh kisanak bet ngabar bedog bari ngudag-ngudag awewe saperti kitu. Aya naon? Lalaki kolot anu ngabar bedog teh murolang ka Prawira. Urut red kaluhur ka handap, teu lila terus nyarita. Sikep jeung omonganana kawilang garihal. Ye aing ya
Bontong pipiluan kana urusan dewek jadi. Jauh kajeun dasi nuning anak dewek saja. Bila kadarek dikawinkeun sama jeung embung ja. Jauh kajeun. Tenang heula Kisanak. Kuring lain rek pipilueun kana urusan batur. Ngan kangaranan ngabar bedog bari ngudag-ngudag ieu wanoja. Kumaha upama kelepasan terus nepikeun ka cilaka. Dah, eta mah urusan dewek sadeula. Hei, nuning. Bontong rea rupa-rupa sia. Sok kadia sia. Make jeung nyumput jeung menta tulung ka batur sagala rupa. Ayo kadia sia. Eta lalaki kolot teh menta sangkan wanoja anu aya di tukangeun prawira nu disebut Nuning nyamperkeun ka manehna. Nuning beki pageuh nyeklan leungeun prawira terus nyarita deui pegat-pegat. Kang tolongan abdi tolongan Kang. Abdi rek dikawinkeun. Abdi rek dibikeun ka aki gobong dauk di Pasir Karenceng. Tolongan abdi Kang. Prawira curinghap. Kaget jeung bungah ngadenge omongan Nuning anu nyabit-nyabit Pasir Karenceng jeung Ki Gobong Dawuk. Malah jadi panasaran, saha sabenerna eta lalaki kolot anu ngudag-ngudag Nuning teh. Waktos. Paradosnya kapan wargi? Alah kumaha tuh orang tuna deui panginten dinten ieu mah nya serial Si Konceleng. Dina jejer cari Si Konceleng Wadal Karenceng insyaallah enjing urang samper deui urang teraskeun deui. Kinten-kinten saha eta aki-aki anu ngudag-ngudag Nuning teh. Sakedik-sakedik orang gua enjingnya. Atuh sim kuring anu mancen tugas dinten ieu kedah undur pamit. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun ka sadayana. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak kelamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios Si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.